Geus lah alus euy pacul teh. Geus. Tinggal neang anu rek meulina. Lumayan. Wah, gagangna hideung. Tangkal ieu. Gagangna teh tangkal naon teh bieu teh lah. Anu anti petir teh. Tangkal kanyere. Gadah cek batur cenah. Cek kolot lamun tangkal kanyere mah anti petir. Mantak rata-rata anu macul di sawah teh mun aya gugur teh sok ribut baralik. Urang mah nagen we make tangkal kanyere mah sarieun. Dah lalumpat. Pieu ge. Ya geus diajaran di sawah bieu. Wah, enak. Urang mah moal rek di etaeun moal rek dimumurah. Daek sakitu syukur teu kajeun. Geun. Lah ngade ngadadagon rek meulina. Tapi maneh koronya umpatan aing kai mah kaditu. Kai mah aing teh. Aing usah saha cing tara di sawah keneh. Ye. Ya kurut pacul di mana ieu? Tas ngajaran pacul tuh, tas ngaruduh taneuh. Pedah aya nu pesen pacul teh ieu teh. Oh, kadidinya. Ieu teh pacul pake urang. Kan cenah ge dibeli ku urang paculna enak. Banyak. Kan udah sok bade ngakam irung eta teh ngande. Iya. Ai gitu dah, pedah we ieu. Bau didinya awak, bau mending sawah. Pantas bupek di sawah aing mah tas mulung. Tas ngajaran pacul. Nama ieu pacul teh amih teu capek ceuk urang. Aya paham anu alus, ieu teh pacul teh kurang ngait. Kurang ngait ieu teh pacul teh. Amih teh boborot kesang, amih teh capek. Oh jadi kurang cengkuk ka dieu. Ieu lain, kurang ngait. Lamun ieu dikaitkeun mah eta ieuna. Jadi moal capek akang. Tapi benernya kari dikaitkeun. Jadi meureun taneuh teh dikaitan kitu. Henteu, ieu paculna sina ngait maksud teh. Oh, kaitkeun di sawung kitu. Atunya capek. Deng, alhamdulillah Kang gede kadaek Akang mah rajinnya. Ih, pan anu pada anu pesen pacul pake ge cenah jenting urang wani. Gitu. Mana teh sugana urang boga pibatieun gitu. Iya, ai masalah kadaek mah kana naon ge engkena teh bakal lamun ceuk Indonesia mulut ke mulut, engkena teh mulut ke mulut. Nah, kita ai boga kadaek mah jadi nambah-nambah rezeki teh anger mulut ke mulut, mulut ke mulut. Gitu. Jorang teh sopan. Lain teh sopan jorang kumaha? Lain muhrim. Lain muhrim. Ai pangurusan ai jeung muhrim si sabodo teuing. Ke ai pangurusan perusahaan jeung muhrim. Maksud teh kapan didinya teh boga pagawean naon wae, aktivitas naon wae nya. Lamun hayang jadi duit gede mah anger mulut ke mulut. Pembicaraanana mulut ke mulut. Moal urang mah mesti jadi sasaran batur. Ke aing mulut ke mulut mah. Ya. Sia teh naon urusanana? Uruntageun rumah tangga batur. Naon urusanana jeung rumah tangga? Nah, nawarkeun pacul mulut ka mulut. Urang mah. Nu sok beuki alus mah jeung ibu-ibu. Jeung ibu-ibu mulut ke mulut bisa nyebar eta. Atuh heuh komo awewe mah di gama. Ai pangurusan dari gama mulut jeung mulut. Saya aya kieu bae anu datang ka imah nawaran nawar geus meureun dibikeun. Urang mau marek mulut ka mulut di dosa ngaranna hukumna. Amih nyebar maksud teh amih pagaweanana nyebar mulut ke mulut. Cuma mulut ke mulut ngeuna teh karah kapeuki nyebar komo. Cenah eta ngajual pacul cenah jadi kitu cenah jadi naon teh. Jadi eta ki ai maksud ai pangmaksud kapan cenah mulut ka mulut. Heeh. Manya nanabakeun pacul kudu ngasupeun sungut jeung sungut nya kitu ngobrol teh jadi diadekeun kana wiwir. Oh, sangkaan didinya mah kitu. Tuh heueuh ulah. Mulut ke mulut pembicaraan atuh jadi engke luas. Da anu sok anu lampar mah awewe ibu-ibu kita disebarkeun mulut ke mulut. Mulut ke mulut teh pan beureun itu awewe. Urang ti dieu ngobrol mah lain celengok kitu lain. Kumaha atuh nyebarkeun bahasa si udah boga pagawean. Naon-naon dibejakeun ka ditu ka dieu kitu. Oh, jadi patalema. Lain pak kenyot-kenyot.
Ah bener aing ngobrol jeung Asuban kolot. urang ti mulut ka mulut gitu. Jadi Diadukeun. gitu tah ngobrol tah gitu sugan teh. Gitu. Jadi ya mah jadi nyebarkeun carita. Heeh nyebarkeun ngakarkeun gitu jadi kita loba order. Tapi ya teh dapat teh geus puguh pibateunana. Mending dikaitkeun. Amih teu capek. Bener tapi bener setan. Gitu dah. Arek tinggal ngadaguan nu ek meulina. Ulah teuing ada gua anu meulina kaitkeun heula. Batina teh gedeun batina. Kaitkeun. Batina teh urang geus puguh dumuk 250. Heeh. Ieu teh batu teh meulina 300. Eta teh heeh. Ayeuna payu 250. Mending boga batina gede. Mending. Siapa kalong 50 ge atuh. Ka mana ayeuna mah? Hah? Ka mana? Lah ngomong ge henteu nya ada teh kadeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah aya sari karesum atuh lah. Ngaganggu bae ka jalma teh.